Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Neraskeun hanca garapan nu katuna carita kalayan judul Si Bujil. Neraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh najan ditiungan ku daun cau ge anger we baseuh mah sabab hujan dibarung ku angin. Payung taya gunana hujan deh turuna dengdek ka tebak angin. Aduh payung teh teu kaala mangpaatna. Jabaluak leok katebak angin. Tungtungna nu gering kahujanan nu nganteur mah geus puguh deui. Geus teu bisa magar kumaha. Sararea pasrah kanu kawasa. Masiem ngalempreh nu Pak RT nu ku Pak RT di payungan. Dideketkeun supaya ulah kasaweran nyoneh nginghak ceurik si Bujil kekereceman panona beureum. Majuna rombongan beuki leno lantaran jalan jadi leueur. Cilencang ngagulidag dina kamalir gurilap kilat geleger sada gelap. Disusul ku guludug mani ngaguruh matakeun. Sora hujan anu sea awor jeung sora angin. Kanu dijugjug jauh keneh hujan beuki gede nu ngagotong geus kabulusan. Eueuh nu garing saurang oge sabab kaguyur ku hujan anu sakitu gedena. Nya akhirna jog-anyog ka sisi lemur. Aki Suhi nu tadina ngajak eureun teh teu digugu sabab cuma teu matak jadi garing lantaran sararea geus jibreg. Mending terus ka puskesmas sangkan masiem buru-buru ka tulungan. Lemur kapaksa diliwat parat lemur nyorang sawah. Jalan leutik leueur hujan ngagebret. Angin anger ngaguruh. Si Bujil geus samar polah. Mun budak leutik mah geus ngawiwiu ceurik meureun. Jog anyog ka solokan sararea ngajenghok. Lantaran solokan geus caah. Sasak geus dengdek tereh ka bawa palid. Tinggal gagalurna dua jelepeng. Reg nu ngagotong teh eureun. Masya Allah. Nya gogoja aja mani marak pak euy. Duh Gusti, kumaha geus kieu ieu? Aki Suhi bingung. Lantaran halangan teh estu banget disakalikeun. Hujan gede, angin ngaguruh, jalan leueur. Ayeuna ditambah ku sasak leungit ka bawah caah. Alah, bingung abdi gege. Kumaha geus kieu yeuh? Mun maksa meuntas bisi ragrag nu gering palid. Leuwih bahaya yeuh. Cek Pak RT bari melong ka solokan. Nu caina umpal-umpalan, kiruh mani lecek. Jigana bae digirangna geus tita tadi hujan gede. Si Bujil jeung Nyi Oneh mah teu ngomong. Kasedihna geus teu dicatur liwati sedih jeung nalangsa teh.
bungkem teu bisa nyarita. Kepaksa kudu neangan jalan sejen euy. Jauh ke jalanna leueur deui. Ari geus kumaha atuh? Saji Benerkeun sasak we atuh. Urang keureuyekeun mentas. Cek Pak RT. Bari terus mikeun payung ka si Bujil. Si Bujil ngagugu manehna nu mayungan masiem. Pak RT ancrup ka solokan. Anu teu pati jero tapi caina mah tarik da caah. Nu sejen mantuan terus menerkeun sasak supaya bisa disorang. Masiem mata kuatir awakna ngadeg-deg gabulusan. Bibirna tepi kagendeu. Suku jeung leungeun tariis beungeut sepak pikawatireun. Tapi teu aral teu ngarasula, ngalempreh teu usik-usik. Hujan terus turun beuki lila teh kalah ka beuki gede. Poek mani mardong, kilat ting buri nyai. Guludug pasusul-susul, gelap ting geleger patarik-tarik. Ari Pak RT jeung kanca-kancana akhirna bisa menerkeun sasak. Tapi teu weweg. Cara asalna sabab aya bagian-bagian nu geus kabawa palid. Kalacat atuh sarerea mancat deui. Sanggup mentas mapae gagalur wungkul. Kadewe leueur euy. Cek Pak RT neuteub kanu ngagotong. Ku opatan we ngarah teu gagareongan. Sok atuh. Atuh meh bareng sararea maca bismillah. Tanu digotong ku opatan. Sapojok sewang. Kawas ngagotong pasaran we. Kalayan ati-ati nu hareup maju mapae sasak anu ngan kari gagalurna wungkul nu dijieun tina tangkal jame guluntungan. Serod-serod maju lalaunan mani ati-ati naker sabab mun rag-rag kasolokan nu gering teh bakal tamah parna. Si Bujil jeung Nyi Oneh can milu mentas ngajanteng we di sisi solokan bari melong ka inungna nu digotong ku opatan mucicid tiris sakujur badan baraseuh pakean jibreg nu nenyokeun nahan napas sok sieun nu ngagotong ti kosewad komo keur di tengah. Aki Suhi ge nahan napas menyok kitu mah. Loba kapaur. Barang geus rek tepi kapentaseun beh ditu. Nu ti heula ti kosewad bru labuh golosor masiem ngagolosor kubrag rag-rag. Nu tiluan meh-mehan ti jengkang kasolokan. Untung barisanahan nganu gering. Rag-rag tina tanu untung ka sisi solokan henteu kana cai. Masya Allah, Ji, kunyaon saing. Aki Suhi rada reuwas. Pacampur jeung geul lantaran si Saji balanga. Nu sejen atuh buru-buru nulungan masiem. Anu awakna leuleus jiga mayit geus teu walakaya. Si Bujil teu sirikna ngoceak. Terus mentas bari balangah rusuh kosewad kujubar kasolokan. Gero atuh Nyi Oneh ngagorowok. Bari hing ceurik dag-dag deg-deg di sisi solokan. Pak RT gugup ke ajeleng kasolokan terus ngojay ngudag si Bujil. Ngan untungna teh lain walungan gede. Ieu mah ukur solokan leutik. Lebarna ge kurang di 2 meter. Tapi kulantaran keur caah caina gede, lumayan rada nyeot. Si Bujil uyup ayap neangan pamuntangan, kep ditewak leungeunna ku Pak RT, terus dibawa ka sisi, kalacat tuanna hanyat, bari ting rarenghap. Pakaian jibreg ku cai kotor atuh leutak naramlog.
Nyi oneh tinggalin jeung Aki Suhi can mentas da kaburu gember ari masiem geus dina tandu deui dibeberes ku opatan ngan kaayaanana pika hariwangeun masiem geus teu usik-usik tibang bisa ngarengap kaayaan kacida mata kreuwas nu gering murag si bujil ti gubrus tapi eueuh naon-naon deui Nyi oneh dituturkeun ku Aki Suhi mentas lalaunan. Nya akhirna kabeh geus mentas, geus teu bisa naon-naon deui. Teu aya nu bisa disalahkeun nasib anu kuat. Bral lalempang deui ngajugjug ka wado. Hujan terus ngagebret, angin ngagelebug, kilat ting buri nyai, sora gelap patemalan. Rombongan terus maju, masiem ditiungan deui ku daun cau, payung mah dipake nuruban beungeutna. Kasedih, kadalangsaan kareuwas jeung kakeueung, pagalo ngajadi hiji. Sapanjang jalan eueuh anu ngomong, terus lempang gagancangan ngajugjug ka wado. Nya akhirna joga anyog langsung muru ka imah mantri. Daharita teh geus burit, lila teuing di jalan, teuing jam sabaraha da eueuh anu boga jam tangan. Jaba poek cedeum hujan ngagebret kene. Imah mantri geus kapanggih, puguh we mantri tereuwaseun nenyo nu gering dibawa huhujanan. Nu mawana digeleneng, tapi dah di kumaha da geus kitu kanyataanana. Teu loba aturan, masiem gancang diturungan, pakaian nu baseuh di laan diganti ku nu garing. Untung salin nu dibawa ku Nyi Oneh bunyi dina kantong. Najan baseuh ge ukur saeutik, cacak mun kabawa ti gubrus mah boa baseuh kabeh. Pak RT jeung kanca-kancana ngajajar dina kursi panjang, ting haruleng bakat ku baluas. Si bujil cari nakdak, sedih ari ras ku kajadian bieu. Kumaha ari geus kieu Pak RT? Tenang, Jil, tenang. Mah geus tepi ka dieu mah bisa katurungan. Pan kumaneh ge ka ciri pamantri sakitu giatna. Cirining gede tanggung jawabna. Nyaho kana kawajiban. Keun urang pasrahkeun kana kawasa. Data rekah mah geus aya. Jil, ulah nguluwut sing tenang Cek Aki Suhi. Ari masiem dipariksa apik naker. Mantri nepi kagogodeg atuh. Terus nyalukan kula wargana si bujil teh sanggupeun kalah nitah Pak RT. Aduh Pak RT teu talangke. Terus nepungan pamantri tekung si kadenge teuing naon nu diobrolkeunana mah. Ngan anu jelas Pak RT oge ngarenya greuwas. Kumaha tuh Pak Mantri? Sabar urang usahakeun kandaraan. Ayeuna kene urang bawa ka rumah sakit Sumedang. Sabab keayaan geus parna. Di dieu teu aya alat-alat. Kitu cek Pak Mantri, Pak RT ngahuleng. Koloyong kaluar deui gek diuk dina bangku urut tadi. Biwirna genteul kabulusan. Pak RT ngeluk tungkul si bujil jeung Aki Suhi panasaran. Duadana ngadeuketan. Aki Suhi nanya ngaharewos. Kumaha jang ari? Nungura atuh Jan. Urang neangan kandaraan. Mas Jem teh cenah kudu dibawa ka Sumedang. Aduh, kumaha atuh nya? Si buncir ngarenya greuwas. Beungeutna katara sepa.
Atuh sajongjongan mah ngaharuleng bakatku bingung. Nyi oneh cari nakdak bingung mikiran biayana. Sedengkeun hujan can raat keneh. Terus ngagebret kawas dicicikeun ti langit. Ngan angin rada leler tengah guruh kawas tadi. Guludug mah anger baunduy-unduy, gelap dordar, pating geleger. Waktu teh asa lilapisan karasana, samenit asa sajam asa sapoe. Nunungguan geus ting garitek teu betah cicing. Liuk deui bari luh lah humaneuar. Harianeun hujan cek si Bujil. Sabar Jil. Inyung maneh deh geus dipariksa. Geus kajulungan. Cek Aki Suhi ngababaraha teh si Bujil. Tapi waktu terus maju, mangsa namahan nyerelek teu karasa. Nyaho-nyaho geus magrib. Poek mani merdong. Imah-imah geus diseungetan damar. Kaayaan kacida mata ketirna. Wanci magrib hujan gede bari nungguan anu gering. Puguh we nyiksa batin, matak capek hate. Kemari geus kieu Pak RT. Kalah burit ye. Cek si Bujil. Geus teu geunah cicing. Sabar Jil, sabar. Cek Pak RT. Ukur bisa ngomong gitu. Kocapkeun mantri anu ngurus masiem. Harita teh pakpik peknulungan anu gering. Tarekah saeulaanan dipetakeun kamampuhan mantri mah kabeh dijalankeun. Tapi jigana bae kaayaan masiem geus parna teuing. Katurug-turug lila di bawah hujanan. Jabakung si Murag tadi teh. Masiem geus teu aya kakuatan. Ngalempreh teu usik-usik. Napasna lemah. Kateg jajantungna nya kitu keneh. Mantri geus taak. Dikitu di kieu teu aya parobahan. Tungtungna mantri teh ngoloyong kaluar. Nyalukan kulawargana. Si Bujil jeung Nyi Oneh ngajenghok. Pak RT oge curing hakbus tiluan ka jero diiringkeun ku mantri. Baranggok ka masiem anu ngajepat dina dipan beungeutna sepa. Bibirna geunteul, panonna peureum geus teu walakaya. Kumaha mantri? Cek Pak RT. Ipis. Cenah mantri terang-terangan. Huleng Pak RT deh ngahuleng. Si Bujil jeung Nyi Oneh nangtung kawas harca. Teu aya anu ngomong iwati cari nakdak bari ti korona elok-elokan. Lila-lila si Bujil panasaran. Terus ngarampaleungeun inungna cep karasa tiis jeung asa kaku deui. Mah, cek si Bujil. Bari ngemeng cipanon inungna teu nemalan. Lantaran geus teu eling. Si Bujil mundur deui Nyi Oneh inghak-inghakan. Tiluan ngaharulang pamantri oge nyaksian. Beledag sada gelap. Asa deukeut ieu mah disusul ku suara guludug. Seor sada hujan tambah gede. Ting paralak kana kenteng. Krejet. Masiem usik. Sirahna rada dangah saeutik.
Biwirna ngunyem jika rek ngomong. Si bujil buru-buru ngadeukeutan. Ma, ma, beri ngarampak leungeun. Tapi masiem teu nemalan panonna anger peureum. Awakna teu usik-usik. Amekan geus lemah pisan. Si bujil beuki gugup beuki hariwang. Inungna teu ditinggalkeun. Teu sirikna digugulung ku sorangan. Nyi oneh oge ngadeukeutan nyekelan suku masiem. Jep di kamar jempe, sora hujan ngaguruh keneh. Huyai cahaya kilat. Geleger sora gelap. Kitu jeung kitu kacida mata keung. Kira-kira wanci Isa. Masiem ngagerem sakali leungeunna cengkat. Si bujil curing hak Pak RT maju. Ngan mantri anu tetep tenang teh. Masiem ngagerung sakali deui. Terus leungeunna ngulapes ka handap. Ramona diheuraskeun. Leket teh leuleus deui. Satuluyna cicing teu usik deui. Masiem geus tepi kana titis tulisna ninggang kana mangsana. Dipunut ku Rahayu, dicana kuno kagungan, mulih kajati mulang ka asal. Nyumponan janji yen hirupna ngan tepi ka lebah dieu. Ma, si bujil reuaseun. Kumanehna kaciri inungna geus beda rupa. Beungeutna sepa leungeunna leuleus taya tanagaan. Barang digebikeun oyag kabeh. Si bujil ceurik kawas budak sasamat ka inungna. Nyi oneh ge nya kitu memehan ngajerit maratan langit. Ngan kaburu ngulapes kapaehan. Untung kasangkeh ku Pak RT. Hari mantri ngadeukeutan ka si bujil. Tos jang. Ulah diceungcerikan anggur mah duakeun. Sing ditambi iman Islamna, oge sing dihampura dosana. Urang mah manusia teu daya teu upaya. Pati hurip angin Allah anu kagungan. Moal aya nu bisa ngahalangan kana pangersana. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglah. Geus sing sabar, ujang geus meakeun kapanasaran, geus ngabelaan, geus ngaulaan kalayan sampurna. Ulah alit manah sing teger, sing kiat. Kitu ceuk eta mantri. Tapi si bujil kalah ngangkaung ceurik. Ngadenge omongan pamantri teh kalah kasedih. Nyeri asa digerihan. Lantaran maneh nama rumasa salah. Rumasa gede dosa. Malah pangna inungna tepi ka kitu teh apan gara-gara kalakuan manehna. Geus Jil ulah kamalinaan. Sing eling ieu teh di mana? Geus kajadian mah. Da moal bisa dibalikan deui. Masing ceurik jeritan oge. Cek Pak RT sulti. Pangna si bujil ceurik teh inget kana kasalahanana. Si bujil rada leler ceurikna. Tapi cipanon mah juuh keneh. Layon inungna digugulung bari sasambat emak-emaan mata kuatir. Mantri ngaleos keluar nepungan Aki Suhi jeung kanca-kancana nu mucicid kabulusan. Barang dibejaan ku mantri yen masiem teu katulungan sarerea ngajenghok kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Hiem. Pokna meh bareng ngadoa terus ngaharuleng teu aya anu nyarita. Pak RT jeung Aki Suhi nulungan Nyi Oneh nu kapaehan. Nya lila-lila mah eling deui ngabangingik ceurik pada ngupahan. Si bujil geus laler geus teteg deui hatena. Masiem nu geus jadi layon. Dibungkus ku samping kebat Pak RT badami jeung mantri. Panguntunganana mantri teh rek dibayar ge mungeun. Lain teu butuh ku duit. Tapi karunyaeun nenyo kaayaan kula warga Masiem. Anu memang garis badagna tadi dibejakeun ku RT. Yen kaayaanana teh walurat. Aduh. Nuhun atuh pamantri abot nyuhun abot nanggung. Abot deui narimakeunana. Kasayan pamantri katampi katada pisan. Ulah seremutan. Mugi sing sabar dina lambi cocobinya. Hapunten anu kasuhun. Kamampuhan simkuring dengan sakitu. Perkawis anu sarupi mah angin Allah anu ngersakakeun. Kartos bapak kartos awios. Urang sami-sami tumaprak we. Cek Pak RT basa badami jeung pamantri. Mitra kaum dangu aneh atuh da. Masiem geus maot mah hujan teh mimiti ngurangan. Angin mah komo laler pisan. Eta kilat anu ting buri nyai teu disusul ku gelap ayeuna mah. Guludug jempe. Lila-lila set hujan geraat. Kari Cikaracak we nu maruragana panyaweran. Di luar poek meredong jembling deh. Pak RT jeung Aki Suhi badami. Rek kumaha mawalayon. Heumbang kaning jauh poek. Jalana leueur deui. Ali jek Agi mamun malanya sanggup mawanya. Urang babawe ayunya. Abdi satuju tapi kumaha pamangi maneh. Jil. Kumaha bapak we abdi mah. Umpama geus satuju sararea mah. Kagok capek dah hujan geus serat. Urang bawa balik we ayeuna soal poek mah gampang. Bisa dicangan ku obor. Nganu jadi pikir teh nah moal naon-naon mawa mayit peuting-peuting. Moal nyaon-nyaon. Hayu ali saranggup mah mawanya. Soal peuting teh jadi halangan. Tah nuhun atuh ari kitu mah. Hayu urang beberes aduh. Cek Pak RT. Teu nolih kana kacape. Harita keneh bebeja ka mantri yen mayit rek dibawa harita keneh. Mantri teu bisa ngahalangan. Ukur milu ngaduakeun. Sangeus sagala rupana tarapti. Bral Pak RT sapara kanca mulang. Bari mawa kasedih dina ati. Tunggara dina dada. Mawa layon Masiem anu dibungkus ku samping kebat. Pikeun nyaangan jalan. Saji mawa obor. Nu hiji deui ku Aki Suhi. Nyi Oneh teu jauh jeung si bujil. Lempang bangun lungse. Lantaran hatena sedih. Awakna asa taya tanagaan. Rombongan teh ngeureueuh maju. Dijajabkeun ku hiliwirna angin peuting jeung reangna sora jangkrik nu karek barijil da tadi mah nyarumput dina liangna kawantu tas hujan gede. Langit meredong.
taya bentang anu temong poek mongkleng buta rajin lir poek na hate si bujil jeung Nyi Oneh gogoda jeung cocoba teh kacida beratna matak sedih matak hanyilu gegede nama kaduhung kumawani ngagasab bana kolot di jalana lumayan rada canggel kesel lantaran nu ngagotong layon teu bisa gancang da puguh jalana leueur unggal nyorang pilemuran teu weleh rara tereret sugan we aya rona tapi jempling datas hujan gede jigana teh rata-rata hayang cicing murungkut di imah hoream turun di imah basa anyog kasusukan anu sasakna ruksak teh di dieu ati-ati pisan bisi aya deui anu ti kosewad berkah najan ngan ukur kacaangan ku obor teu burung salamet ayeuna mah eueuh anu cilaka kirawanci tengah peuting jog anyog ka lemur karang hideung mani geus jempling lemur teh pangisi lemur kabeh geus ngampi jiga nama hampir kabeh talibra sare alhamdulillahirabbil alamin salamet geuning ki tapi nah perlu ngabejaan batur atawa henteu ulah waka ngagaruahkeun kin wae da kagok peuting najan loba bajur ge moal bisa dipulasara ayeuna nu deukeut we bejaan mah indungna Nyi Oneh susulan nya gitu we lanana tuh si bujil ngumbah heula suku kabeneran aya cai dina baskom kacurugan tina talang bus ka jero terus nyenget damar berai di jero teh caang bus nu ngagotong layon ka tengah imah kalayan hati-hati layon teh dijepatkeun dina samak gugek dari yuk ting rarenghap bakat ku cape Nyi Oneh tuluy ngalungsar teu lemek teu nyarek jigana terek itu rek ieu ge kumakar tina awahing ku cape jeung sedih ngan ari si bujil sama bubuhana laki geus teteg hatena ki namut obor rek ngabejaan mah ineung cicing we maneh mah hajil cicing we maneh mah kin wae urang nitahani sajen nuhun atuh Aki Suhi marentahkeun ka salah saurang sina ngageuingkeun tatangga nu pangdeuketna tekung silila jul-jol daratan nu tadina rek ngabejaan saurang teh akhirna mah nu dareukeut ting korejat sabab geus nyarahweun yen tadi beurang masiem dibawa rek diubaran tuluy hujan gede atuh kabeh ge melangeun nu matak basa aya nu ribut-ribut teh ting korejat harudang terus nyalambeurkeun barang jol di bejaan masiem maot teh carolohok terus ngariung bari ngadoakeun ka masiem nu geus kari layon salah saurang neang maineung tekung sirila jebul datang suasana sedih nyimutan urang karang hideung kabeh ngarasa sedih jeung milu nalangsa tapi nasib geus tumiba moal aya nu bisa megatan si bujil jeung Nyi Oneh pada ngabeberah pada ngalalemu supaya ulah nguluwut teuing para tepi ka isuk teu sarare malah mah maineung naeur cai nyuguhan anu tas cape sakalian nyangu pakaianana anu baraseuh disaralin heula ka imahna terus najul-jual daratang deui
kemit mayit tapi ka isukna rebun-rebun kenege beja teh geus sumebar ka sakuliah lemur. Teh pisan rekabna teh dasar omongan jelema mah leuwih harus batan goong. Atuh isuk kenege geus juljol anu narempo. Awewe ngarelek boboko aya nu baskom, aya nu dingkul, mawa beas atawa naon bae sabogana. Nemongkeun sikep gotong royong. Nandakeun kuatna duduluran di pilemuran. Lalakina juljol, aya nu hidang mawa awi, mawa papan keur padung. Geus harideng mun aya nu maot teh geus nyaraho kana kawajiban. Gancangna mayit masiem teh dipulasara sakumaha mistina. Numutkeun kabiasaan di dinya nu geus ilahar dipulasara dumasar kana hukum Islam. Palebe jeung sepuh-sepuh sajena ngajejeran eta acara dibantu ku sakumna masyarakat. Loba anu datangna, loba anu milu sungkawa. Memeh tengah poe mulasara teh geus rengse, geus baralik ti astana. Lolobana mah marulang ka imahna. Sabagian kumpul deui di imah si bujil. Ulah pada ninggalkeun teuing cenah karunya nu keur sedih jeung nalangsa. Maineung oge aya ngajejeran anakna. Peutingna loba anu maturan ka asup Pak RT jeung Aki Suhi, Saji, Kang Iha, Kevin, Mang Ica, Pak Uday, jeung rea-rea deui. Tamang ngawadul teu puguh di jejeran ku Palebe, atuh ku Pak Wahyu, ku Pak Hanhan. Atuh teu nunggulis teuing si bujil teh nepi ka pukul 8 pada maturan. Ngan anu matuh tepi ka isuk mah maineung we sorangan. Peuting kadua, katilu, kaopat jeung saterusna nepi ka 7na sok loba anu daratang maturan si bujil. Maca tahlil, maca kulhu jeung sajabana. Tujuan utama ngabeberah kulawarga nu ditinggalkeun maot. Kaduana ngadoakeun sangka nu mulang teh dihampura dosana, ditampi iman Islamna. Gancangna carita urang caturkeun wae geus rengse tepi ka matang puluh. Set weh jelema teh tarana rempo deui. Ukur sakali-kalieun kitu ge mun aya perlu. Malah maineung oge balik deui ka imahna misah sorangan. Atuh karasa ayeuna mah jemblingna di imah teh duaan deui we kawas bareto. Kocap dina hiji mangsa harita teh bada magrib. Si bujil ngahuleng miraga meneng, nyarane kana bilik bari nangkep tuur. Nyoneh nyang hunyar bari nilepan samping menang erodan. Di luar jempling nu kadenge ukur soraga anjing jangkrik. Di kajauhan kadenge sora anjing ngagogog sakali-kali. Lamunan si bujil beuki jauh, sawangan beuki anggang. Ngan untung kagebah kunyi oneh anu nanya bari melong. Kang bujil, kunaon ngahulang wae? Ulah kamalinaan bisi gering kenu geus geus we atuh akang ieu. Kitu pok nanya oneh ge
Ari jero-jero mah ngarti yen si bujil teh mikiran inungna. Renghap si bujil narik napas jero, terus ngarobah diukna tina nangkep tuhur jadi sila tutug. Red ka pamajikanana terus ngarahuh bangun seungah. Nyata teu rasaan kami teh lah. Kudu kumaha ari geus kieu. Hirup teh asa teu boga tujuan ibarat ngambah sagara teu nyaho kanu dijugjug. Kudu ka mana ari urang? Cek si bujil ayeuna mah nyaritana teh dari anaker. Ulah kitu Kang Bujil. Hirup memang loba likuna. Apan canda geuning tara mulus apa panjangna. Apan cek aki suwi ge. Jalan teh teu lempeng wae, teu datar wae. Aya nanyak, aya mudun, aya mengkol, aya leucir jeung tarahal. Tah hirup urang oge kitu meureun. Nya. Jalan disorang ku urang tarahal. Nanyak, pungkal pengkol. Cik kudu kumaha nya hareupanana. Nya cek batur oge cenah kudu sabar geuning. Teu cukup ku sabar oneh. Duit ladang tanah beak lebis teu jadi pakin. Nu geus napel dina hayam. Hayamna beak teu puguh. Nu geus jadi kongkorong kajual. Duitna beak teu puguh. Cek si bujil mana horeng ingetanana manehna teh ngait keneh kana soal duitana. Cager wara mitra hanya kal kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah